campur kali sambung pagulingan ya sepi pepetetan samya murad samya murad baling bing lan jeruk manis buang lus lampahipun nyatana ieu di pakampungan Tumaritis Semar Badranaya nyaur astra jingga margi udawala parantos 5 dinten teu aya ti ieu kampung Tumaritis sapamedalipun Semar Badranaya yang ulan tamana akang sileng ka dieu ki cucu amuing ya nah ari ka anak jauh ku jauhna aya ku ayana ari aya piomongeun ari eueuh inget wae amuing meureun eta teh boga anak nepi ka kitu teh mere beja ka ua ucu ngingetan meureun ua teh kudu eling ka inung jeung ka bapa sasat inung anu nganung bapa nu ngayuga inung ngakanung 8 bulan melendung tapi inung teu punung da geus takdir tinu agung dina ngabijiekeun ua meureun baheula moal teu harakengan bari humarurung ayeuna geuning karasa ku ua nyaahna ka anak teh ujang amuing kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodohna berat ka anak teh geuning coy dosa we anu kaalaman ku ua amuing hadir kitu kakang Slingjang lain euy kolot ngalamun memilu dewek deung ngalamun eta we dewek sakalieun dahar oge da inget ka bapa ditamah deui aduh ampun Wilujeng Tepang saralageun sararea aya pangesto aya pangesto nuhun ya sawarna akan kumaha dama akan kumaha dama seperti kemarin ya terima kasih jurus tu istu beliau ya ayo kakak megawan hujan ngapru bodas muruluk ragrag di langit mangejai kula keliping ke reti dingah hari kesemah pangabaso pangabakis penyuk pangersa ditariman ku bapak mana si Neng jumlahan suling gimana di Allah oh syukur jak inung saya kapal sama corok pan mari ya syukur jak
Semar ya winang nu wayang agung kelir miraga sukma wayang agung kelir miraga sukma ya miraga sukma Semar kuncung dan narulu aduh aya anak ya amoy anak Bapak Astra jingayap ka dieu ka karep diukna cu Bapak aya hal-hal anu bakal dibadamikeun ngeunaan dulur si laing anu eueuh sidawala geus 5 poe jeung sugan menang beja si laing nah di mana ayana eta dulur si laing dina waktu ayeuna Astra Jingga nah sia kalaseri lain cing paeureunnan atuh ngomong maka jeung ditabuhan dan nyapekeun batur teh udah kudu dibayar teh waktuna saeutik duitnya saeutik panayagan anger kudu gede anu singkat make jeung aduh aya anak usik bari panggih jeung tukang baso aduh aya anak 3 mangkok tara mayar teh oh aduh aya ampun nepi janap aduh ampun panggih jeung Mang Ade ti Jono aduh aya anak 3 bos teh panggih jeung urang Ciborerang Dedi eta teh ya Dedi kokotak aya komara aduh ampun aing aduh aya anak manuk dicokot garong gitu-gitu teuing aduh teu kaop make air loji caleneun bangsat boga parabot imah boga saudang aduh aya anak terus da dewek mah da teu mampu nyebut ada aduh aya anak ka batur kamari ge di jalan papangih aing jeung nu gelo aduh aya anak diberi demi Allah aing mah panggih jeung Asep Sopani aduh ampun aing aduh aya anak jo soke inuman alah atuh panayagan jeung mararabok kabeh pedaraneun asa Sopani mah hirupna teh aduh lamun panggih aing digebrolun aduh ampun wartoskeun kitu ka jeung rayi di Gunung Sembung kumaha dewek we naon ieu teh babehku teh purwanga haturanan linggih Ananda kieu ja sabenerna mah eueuh dunya kinasihan kanya kanu jadi anak henteu dipisah di wilah-wilah deuleu ja ku ayana dulur si laing sidawala cenah nyapekeun batur deui nyatana nu geus ngajaki mah poe eueuh ti lemur ieu deui dewek teh sugan datang jeung can aya bejana aja alah jelema goreng patur mentong ceuri teh beuki goreng dodonges mah aku hal ieu deuleu jang cing sugan si laing menang bejana ka mana eta teh ini ta dulur si laing dina waktu ayeuna teangan ku si laing jang hari wartos mah tinu menang dipercaya cenah sidawala teh ayeuna teh koslet kumaha jadi kabita ku barang jiga naon jadi sidawala teh hayang menang dana naon ting dana Sopani ting Rama Prabu Bapak Dana Setia ayeuna teh sidawala teh hayang dana
Aduh ampun. Dana teh naon? Dana Pak nomor lanjutna ehe gitu. Anak ehe. Gitu sia eta. Dana anak eye. Dana. Naon? Dana teh lamun urang masang tina 10 perak jadi 600. 600 bereng-beng. 600.000 gitu sia kunyuk. 600 perak. Ai kitu. Da ieu teh sidawala teh cenah keur napaan eta nomor jeung hayang menang morkas cenah. Naon morkas teh? Morkas eta mah lain nomor tapi abjad. Hayang beunghar ngadadak. Model kamari we abdi kapok, abdi mah kapok, sidawala mah deudeuyeun. Nah kumaha? Abdi mah kapok saja kamari masang STNK biji STUJ. Masang ewon biji emen. Aduh ampun. Masang DHI cih biji DHM. Kamu kemarin mah masang DHI cih biji DHI jot. Aduh juga teh udah mogana di dieu. Aduh ampun sore we nyai euy. Tak kitu Pak ina teh nginjuman Pak. Ka saha? Ka abdi nagihna mah. Saha teh? Sidawala uluh. Nginjem naon? Nginjem naon? Nginjem BPKB. Sedangkan itu BPKB itu tukang ojek. Tulis. BPKB. BPKB teh naon? BPKB. B badan. P na forecast. Bener teh teh? Heuh meureun. Hari kana karung. BPKB B na belek. Nah, kamana karepe mata kudu dek sakola ge pan ente nu teu nyakolakeun. Kunyuk sia. Kakolot nyebut ente. Sorry be. Bororah yang seuri iji den aya. Marukana seuri ulun nya. Da kitu Pak. Jadi sidawala teh ena teh keur tapa cenah dina tangka kai. Di belah kidul teh geuning nu deukeut guha. Heeh. Da abdi ge teh ludeng teh kanya teh demi Allah. Eta sia teh sumpah teh demi Allah eta teh deuleu bisi teh apa sumpah jalma muslim nya teh nabi nu agama Islam anu diajen pisan deuleu eta teh sumpah teh diamr kitu sia lain diamr meureun diabur heuh oh nanti menang abdi sumpah demi Allah hih nah ari abdi kudu demi setan gitu embung teuing aya abdi kitu mah hae kitu kumaha cadugal ieu sidawala teh cenah ieu mah da kamari teh beja mah ti tetangga cenah ka pasar. Meuli naon? Meuli sesajen. Di antarana rupi-rupi. Balanya upi-upi. Jadi eje na sasajen teh. Hiji-hiji na sasajen. Cenah meser ampe. Naon ampe teh? Rampe meureun ta eta. Kemang elos. Kemang odas. Ugan kalapa ijot. Anan diulutan. Duwegan kalapa ading terus dielah. Duwegan kalapa gading terus dibelah. Nah sia ngomong teh terus ngange nod ayam dituna dina luhur ni. Ni nurek dibayar teh aning embungeun. Nah make mungun udah cikuni aduh ampun ni tukang rebab harita nya heup di dieu oh subuh balik nabuh heup di dieu cek uangan teh ieu mang ni duit keun engke meureunnan geus namru dina calana untung subuh jelema teh papanggih heeh aduh eta mah di jalan panggih jeung anjing marukana rek maraban genep anjing nuturkeun. Aduh ampun. Datang teh ka imana ka pamajikan. Tok buka panto nyi.
barang dibuka teh gajeng ke kamar mandi kunaon Kang jempe tong cekcok haling tong dihalangan aing dina panto haling juga nek naon haling teh heeh ieu sih jalanna aduh ampun aduh cing sateh kumaha cenah sidawala teh tah upi meser sasajeuna teh para wanten eta cenah mah dan nitah tetangga nyeun sasajeuna ge kupat leupeut nang tanggelut kupat leupeut tang angin kitu sia heuh eta kupat leupeut nang tang hujan tuluy kupat leupeut tang angin bubur belum bubur odas tuluy bubur usut bubur usutan aduh ampun bubur usutan aduh ampun ada bubur uyengan aduh ingat kajai bubur uyengan teh jangan juru wae teh lanjutan anak udah manyun naon nya menyan menyan 7 ilo tuluy minyak eungit maemen 5 ember kitu sia kunyuk air mata doyot nah airnya air mata dawot eta syuul nah nepi ka dimanja kitu sia ngomong teh eas odas eas ulum aya mamani tai anuk nah apa jeung tai manuk apa ti peuting mah teu meunang nyebut apu kana apu demi ayo emon aing mah di kampung lamun geus peuting eta apu teh teu meunang disebut apu kudu ti manuk lamun geus peuting lamun geus subuh oh bener geus subuh mati muning ini sugesuk lain tira gaji gitu kan oh kan wae tira gaji ingat itu silai aduh ampun dah gitu Pak jadi ayeuna teh sidawala teh kosret pikiranna teh garapek ayeuna dina tangga kai aya beja aya emah disembah ayeuna teh dek tak kituna abdi nyungkeun widi ti bapar kiteangan semuanya ku abdi di kiteangan kitu ngaran-ngaran jeung dulur ja kudu aya kanya jeung dulur mah jauh si tepungan agang si teang gering silubaran pae silasanan salah si bereurkeun paekeun si cangan lamun poho seling bejaan nya lamun truk bitu tah entong kemana wae sia karep ngomong teh ngawur kitu nya da kitu kewajiban jeung dulur mah Pak sanggup sih nya anggup nampi pancen kana tinimbalan Rama Prabu Semar di Payana Karta di Neja nya tah kitu sanggup nya rampung daul tutas pangandika permios Ananda kepada Ramanda amitanlah dari hadapanmu Ananda Bapanda jadi ibunda aduh ampun itu sekolah teh kieu balelo heeh bade permios aya coba abi teh dina waktu ieu bade milarian pun adi si monyong pejang didoakeun cing salamet kade lamun sidawala dina waktu eta nafsu si lain kudu ngelehan maneh bisi ngajadikeun hal-hal teu pikarep da teh si lain ayeuna gelut di leuweung padanca-danca jeung baraya cenah meureun anak saha eta teh anak Semar dek dikamanakeun beungeut dewek naprok teh meureun nya heuh pira kudu pindah kana bujur beungeut nya pantes bapak mah beungeut gede salah jeung bujur cucunging sia hayeun sieun bade permios sia teh sieun pek kade sing hati-hati di jalajang woi dek milu sling ayo Kang ieu permios saya tuh pejang teangan ku sing
didoakeun cing salamat. Jauh raja turun jantung jadi kesasikat baik saya bangsa saya untung jadikan baraya baik kacih hawar kacih kacih hawar kacih Abdi mengangkat dagang
mija saking prawingwang tinalangan ya ampun ya gading irine sekar linewi sekar jebat kastore banglus lampahipun yastra jingannya tanah putra Semar Badranaya milarian dawala anu dina waktos ieu dawala nuju rap sidakap sineput tunggal mateni babahanan Saturdria Satur araning opat Dria araning angen-angen nyatana menekung dina hanapun tangka kainu gede menta-menta kanu ngagegeh anu aya dina ieu tangka kai itu kaayaanana ras ku kasangsaranana wireh dawala prihatin nganukur sangsara rejeng sangsara dina waktu ayeuna sasat menang beja yen mun seug diparengkeun menang nomor anu jetu yakin dawala bakal menang duit anu gede kitu numutkeun beja teu menang di prosaya nuju menekung nyatana ieu dawala dina kana pentang kakai anu gede nyata sumping yastra cinga anu milarian dawala kaye alas pingganding acara ya jigana si monyong tadi dieu urangnya aduh ampun nyaan kapidangdungna euy adi aing tega aku digemrong-rengitna geus 5 poe eueuh na mah ti lemur cece euy oh haling dewek rek ngintip astagfirullahaladzim itu si monyong nepi ka malakun kitu waduh itu euy menyan anjir parawantena ieu aduh Gusti nah ari tapana di belah ditu ai sasajen belah dieu aduh lamun aya ateng di mana saya mah teh jadi leg-leg ge sasajen aduh meuling kabukina kana rujak kalapa teh komo kana kalapa kolot mah kana kolot kalapa aduh ieu euy rujak cau kapas aduh hanya kawe geus raraseum ieu Hasyim ngiku aing puguh lapar jeung leg-leg we ngarahmatkeun ieu ka karesana pun lanceuk nu aya di jono nya Bapak Hade nyangakeun rujak cai kapas aduh ampun kalanep aduh isi monyong pikaki sasajen isa diakeun 100 200 urang hitung rek euy 100 200 terus 4.000 jeung 500 jadi 67 67 tambah 14 400 salawe 40 mun aya kana 70.000 na heuh padahal lamun dipake modal yen 70.000 nya euy mimitina mah dagang rokok we leukitikan heulaanan kahayang ceuk ngaing keun hayang nyaho mumpung teu nyahoan si monyong aing nek lalanyepan lalancepan lalanyepan keun bae teh sup jelema mah sok salah meuni dek lalancepan aing leumpang ieu karakai sing ieu regang sing ngaresek aing da kudu make kakawen segala rupa ge nya marek waya wong wis anu marek kaya wong wis anu lagi ade ningalaga
dening ngalaga duh pacaman ayeuna mah geuningan duh padlektur ngadaman naon abang purianeunana aing digongan oge ku gong pencah deui aduh ampun aduh ampun aduh alah ingat ka dalang asep teruna gitu ya oh baheula waktu ketinggalan goongna aya goong pencah kapake goong pencah heeh eta Sorabi mah pan biasana sok cek tunggung gitu ya ieu mah cek dung awawawawa asep teruna ingat teh ingat boga dulur teh ampun ayeuna nya aduh ampun cing jempe euy ka si bisa kadengan ku si monyong ulah mau ngomong wae ka aing oh cicing cicing mumpung eta duh ieu menyan seungit menyan mah euy madat ieu mumpung khusyuk dewek rek api-api jadi eyangnya tapi si leing ulah cekcok dedeh ting cek aing ge betong cekcok kenapa poyong pedang gitu atuh aduh jeung hayang taeun dia gitu aduh si ngeburu shoot ditahan euy jiga tukang rebab lain ai keung mah kieu nya sok hayang ngeburu shoot hah kekancileun aduh lamun si laing babaloneun cewon bajana hidup bedea cenah nya ding incu babe cek aing ke jempe cewon teh nyahoeun baru kana nundungan aing lain orang keur dia jempe satu aduh jempe juga itu Ewon mau ngomong jempe enggak goda kesya aduh ampun incu aki dedeh incu eyang anu keur melekun dina lebah dieu ieu eyang datang ka dieu nyaeta hilaanan dek narima kana naon rupa hal panyuguh maneh anu di caritakeun ku maneh waktu memeh maneh diuk melekun datang eyang ka dieu maneh nyaritakeun nu kalingkung ku wewangunan nu katingker ku papageran kadulur papat kalima pancer anu dihususkeun ka eyang ieu datang inju ulah kaget duh ena mah gogong gede euy IQ-na bodoh pisan aduh ampun kieu sabenerna aki teh datang ka dieu atawa eyang sok geura nyaring heula jalu ieu eyang datang ka dieu dek mere naon rupaha kahayang anu dicita-cita ku cucungik maneh jang belah kaget jadi eyang teh datang ka dieu teh nyatana aya kapreluan naon maneh sok geura wakca geura balaka ulah rek di dinding kelir genang siloka geura pedar bejer beas aya naon jang tidak sebelum aduh ampun Gusti eyang semaheun abdi damangan abdi nepi ka kitu teh si monyong lamun heueuh teh aya eyangna nepi ka kitu musyrik teh we keun antep abdi sajada deuheus ka salira pangresa eyang
salerosna abdi teh kengeng kapeurih eyang. Kapeurih naon namana teh rahit ku hinis. Cepet atuh bagus. Cing geura waca geura balaka nahan atawa peurih teh ngucur deui ceuli maneh. Sanes eyang nu ngucur ceuli mah pun lanceuk si cepot nu aya di lembur. Meur kada lain aing murid. Ngempet ka aing. Aduh. Heeh, peurih teh peurih naon jang sok geura bejakeun jalu ka eyang. Dupi ieu teh eyang naon? Ieu teh eyang. Lamun maneh hayang nyaho mah ngaran eyang anu sanyatana baheula keur jumeneng keneh eyang. Heukeun baju meneng begitu nya. Kene ka pribadi oge. Eyang baheula keur jumeneng teh ngaran eyang teh nyaeta Buntala. Anu sok disebut-sebut mah Jamrong. Oh, heeh baheula. Tuluy digenti baheula ngaran eyang teh nyaeta Nyai. Terus digenti ku Iin. Kadienakeun mah ku Ewon. Jempewon. Tak kituna ayeuna oh eyang datang ka dieu sabenerna mah jeung maneh teh baraya. Saha teh? Heuh eyang teh. Kitu eyang. Heuh da baraya maneh teh. Nah aya patula pataliti mana? Kieu yang. Ari bapa eyang teh baheula boga bapa aki nya. Tah bapa maneh teh boga bapa aki dia jadi sariwa aki. Jadi pencakakina mah tina aki jadi eyang maneh teh aki, eyang oge aki. Jadi dulur Pak aki-aki sariwa. Jadi dulur maneh jeung eyang teh. Kitu. Sok ayang naon maneh teh jang? Kieu salerosna mah ki. Abdi teh hoyong dina zaman ayeuna we. Heueuh naon jang? Zaman nomer atawa abjad abdi teh hayang meunang nomer anu jetu. Kumaha kinten-kintena aki ka masihan ka abdi kitu sabaraha pikaluareunana engke malam Senin. Dedeh tinjang. Dedeh. Gira nyawang kana bentang jang. Tempo bentang anu baranang di langit. Bentang mah lain panon poe. Sik aing oge jempet. Panon poe mah lain bus. Bus oge lain lisung. Aduh ampun. 7 bulan mah tara hileudun. Duh. Nu hileudun mah subabadotan. Da jadi ku hal ieu jang. Nah ite eyang teh gede banyol. Nah ite eyang teh eyang naon kitu. Jadi eyang teh kieu cu baheula teh eyang teh tukang ngebodor anu sok disebut mot teh pan eyang. Jempe juring. Nya tak gitu ya. Jadi eyang teh datang ka dieu teh rek mere pangarepan maneh naon sok. Hayang nomor nu jetu. Nya sabaraha kira-kirana kaluarna? Cekelanan malam naon jang kaluarna teh heulaanan abdi mah nyungkeun abjad we anu 4 angka 4 abjad tong seueur-seueur teuing malam naon teh jang bijilna teh ai malamna mah malam Senin jadi isuk-isuk Senin kaluar nya di Seninnya ku aki dibere beja nomor anu kaluar gelo lain ieu teh eyang teh kumaha nya ieu teh cing atuh eyang anu bener we tong sok kamanyolan sebenarnya waktu tuh yang seuri deui nah kekeresekan belah dinya cing jadi intip nya teh eyang teh kitu ulah nempo ulah ngadenge sorana si gelo itu dibentur sia ku aing tuh man aduh ku kituna jadi aki eyang datang ka dieu teh dina waktu ayeuna teh lain keuna naon. Aduh jadi eyang teh aya nu maledog. Montong ngomong siap kurang ajar. Bangsat. Kurang ajar. Aduh. Kurang ajar. Ya.
wala ampun da wala bangsa sia ngahina sia kaing ngaganggu sia kana pamadegan batur bangsa sia cik gua siapa cik itu yang dilanjut sia itu mana sia kurang ajar aduh betul aing ditonjok meni nyeri kana mun-munan kurang ajar sia ke da wala euy mantang ngomong sia kurang ajar aing dihina ku seuing kalana da wala ayeuna ulah waka diterima ku nafsu euy ayeuna kieu dewek tek mere beja ka seuing ulah nepi ka kalunta-lunta hirup dewek teh nyaah ka seuing 5 poe anggaplah dewek teh bapak seuing bapak aing gitu patut anggaplah sababina kateranganana guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena lamun lalaki wajib di aku bapak seolah-olah gaganti bapak lamun boga dulur panggedena awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti nini gaganti inung taku kituna euy jadi dewek teh nyaah ka seuing make jeung nyaah asa bangsa dora dicabok sia eling sia deui sia ulah dikadimulkeun nafsu nah atuh sia mun camplak-camplak teuing tuman sia ngaganggu pamadegan batur maneh denge ku sia menta kanyataanana saha nu geus dibere ku aya sia musyrik kunyuk nah make musyrik hartina musyrik sia aon mangeran dua deui sedangkeun dina katerangan eueuh deui semaheun angin Gusti mung sahiji kakasihna Allah Subhanahu wa taala kari-kari silai nyemah ayeuna ka eyang bari jeung can karuhan aya jeung teu na eyang teh dilebus sia na teh percaya mah percaya dewek oge ngan eyang na eyang deui dewek mah musyrik maneh nepi ka kitu da wala tingaling euy cinya kana diri ulah ara silaing hidup di bawah sangsara kudu jadi bapak hidup sangsara di alam dunia sangsara ge gunakeun ku silaing eta teh keur alat ngala kabagjaan hidup di alam dunia kamiskinan kasangsaraan anu aya di silaing jeung di dewe Allah ngala baga nya dengekeun ku sia ulah kakalunta-lunta hirup teh kabina-bina teuing sia dengekeun ku silaing ditangka kai ieu nepi ka dianggap aya eyang teu percaya cepot aing mah dengekeun heula dewek ge percaya ngan eyangna eyang deui ha kumaha yeuh dengekeun lamun urang inget kana katerangan anu geus dibaca ku dewek kahiji Gusti Allah nyaeta nurunkeun wahyuna teh ngange perantawisan nyatana Jibril dengekeun ieu nya Jibril nepikeun wahyuna ka jelema teh henteu langsung mangrupa Jibril langsung henteu tapi et Jibril teh sok mangrupa kumaha hate silaing lamun silaing percaya ka eyang eta jib jadi eyang ngan papatahna soknya nuduhkeun kana jalan anu lempeng tur tanepikeun wahyu lamun mawa manfaat mawa bagja keur kasalamatan dunya jeung akhirat eta eyang teh eta Jibril anu mangrupakeun eyang eta teh Jibril teh nu matak silaing kudu boga senjata cakra oge model kagungan Barakata Kresna dengekeun cakra nyata pikeun ngaleungitkeun kedok-kedok jadi ku hal ieu cing waspada siling teh manusia anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala pentang ku siling ku cakra tah anu mangrupakeun eyang teh saha nah Jibril aya deui deuleu anu mawa laknat pangeran anu nyanak laknat Allah Subhanahu wa taala nyata setan ngagodana ka silaing teh euy henteu langsung mangrupa setan henteu tapi jika inung, jika bapak, jika anak gumantung karena karteg hati si lain ingat ya lamun hati si lain ingat ka eyang eta setan jo jadi eyang nepi kamere nomor anu jetu jika heueuh jetu gubrak teh dipasangan ku si lain seperti na ayeuna plos teu kurang-kurang jelema anu ngaleng-leong deuleu masangna hasil tapak loba nu ngaleleong saha nu datang nya eyang nama eyang ngan pentang ku cakra ku siling saha eta setan teh euy bisi kabaur siling karabah dinya kade ulah musyrik kitu mangeran dua dina katerangan geus ditelakeun prak anjeun gerak ngadua ka kami
eta teh eusina teh ulah menta kali itu jeung ka dieu angin hiji-hijina deuleu. Tapi syarat anu mutlak nyata na kudu daek ikhtiar si lain. Ulah nepi ka kitu pikir ku si lain dola. Ayeuna tina 300 perak cenah jadi menang 100.000 naon 800.000 nya pikir ku si lain. 800.000 diudak-udak bari jeung karuhan ku si lain. Gara tarimakeun nu aya di si lain. Lamun panon si lain dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daek henteu. Nya henteu. 20 juta henteu. 100 juta nya henteu. Tuh mahal kene mata nu aya di sia jeung tibatan anu diudak-udak can karuhan mah deuleu. Eling sia. Lilir sia. Si lain teh manusia anu dimuliakeun pake kamuliaan sia. Kudu sasarawakan aing. Lanceuk sia aing teh nepi kana hate sia kanya teh. Pikir ku sia aing. Cing mikir. Dek kumaha ieu sok? Yang nu meunang anu disebut ku sia teh. Kulantaran eyang si lain anak geus maot gagantina inung bapa mengpeng aya inung bapa sia eta nomor jatuh mah anu 2 info jelas nomor anu jatuh mah hiji naon Allah disemakeun angin Gusti nyata Allah kakasihna hiji jeung 2 pikir ku si lain kaharti kukuri cing dawala aing teh nya kasih lain teh ya award dewek ceurik ye ya dewek teh kasih lain teh ewon dewek sedih ye karasan teh kasih lain lah nuhun jadi brai we caang kuring moal musyrik atuh lamun kieu mah pek mengpenghirup keraman tadi hampura dulu ka bapa si lain bapa jeung emak punjungan jeung pujaeun si lain mengpeng aya geus Allah mah adalah tutunggul anu dikorehan ku si lain mengpeng aya kasangsaraan si lain gunakeun cing sadar dina kasangsaraan ulah arah si lain hirup dawala eling sia ulah nyaritakeun susah di baju lamun si lain can buligir lamun si lain ulah naon dina waktu ayeuna ulah naon si lain teh ulah nyaritakeun susah ku dahar lamun si lain masih kena ngahuap ngarti teu euy teu kurang-kurang tu baraya urang jang oteng di Majalaya jang ateng cenah muka pabrik cing milu atuh digawe euy eta teh alat-alat cing rido dulur urang di jono naon tah heuh urang teh milu digawe di nya mau murung tarima asa dibarengan ku hate nu murni tukang sepatu non teh borman muka kene asa siling sadar dina waktu ayeuna nya atuh ai kitu mah kuring hampura ka geus wani-wani nonyok neungeul kanu jadi lanceuk aka bakal ngahampura ka kuring dihampura dawala manya dewek moal ngahampura ka si lain ari pangeran lautan hampura heeh pira ku ai dewek lautan Hindia nya sarua we sarua pangeran bakal ngahampura ka jelema anu bakal insyaf piraku aya dewek henteu heug dihampura dina lebah dieu urang seleng hampura urang seleng ajenan hayu anguran urang hormat inung bapa si lain eta deuleu nomor nu jatuh mah nu 2 mengpeung aya keneh syariatna hakikatna eueuh deui nomor jatuh malintang ti hiji-hijina urang teh ulah nyemah ka itu jeung ka dieu angin hekak Gusti nu kagungan urang sadayana nya atuh ku kitu teh mah urang balik we urang mah teh dihampura bakal ngahampura bapa ka kuring kira-kira ngahampura geura hayu euy nya atuh hayu